Assalamualaikum wilujeng wengi lur sim kuring menuju di pasar loji share cilok lah bang, cilok mah cilok sana bang, cilok ah goceng meh kan mau mie nyata. Nah, eta ieu mah kali halus. Oh. Jajan cilok lur. Saus kecap ya? Kumaha? Aya saus kecap ya? Angge. Di mana ya, Bang? Hah? Di mananya? Iya, di Dengklok. Oh, tebih gini euy. Di Dengklok. Hah? Kontrak di dia di yang mondok. Oh. Harga duka kok. Mantep di cilok si Amang yuk. Mangga nu bade meser cilok. Si Amang di payunan BRI Loji. Orang Dengklok anjeunna. Di posisi di caket Alfamart belanja ulah kita aja kencangan endah kali mobil loji matahari lur di loji mah ada ria Haramang sejuk nyaman lembur mah pas hujan ya ngeunah jang sare mah euy atas jajan bakso sim Amang tadi orang Dengklok ayeuna abi pulang lah ya istirahat terus wengi atur nuhun anu tos nonton channel Urang Lembur channel. Mudah-mudahan rezekina diseueurkeun panjang umur gede milik amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.